cabang tututan salah sok hiji satria anu percis jiga anjeun dipakean tapi kana beungeut keur ngolah kapal sok we yang teu dipasrahkeun sangeusna dipasrahkeun ngaleos bari nyekeuk seuri diudag we yang teu kaudag katereuy kurupatna leuweung ngan eyan inget eta teh Aradea kurang awanga muridna seueur pani anu pas cikanah pisan salah sok aya sugan teh Aryuna da percis teu dipikeun sasieun Aradea anak Kukut Radaya muridna Sang Wiku Sewepani di sumur Halimun coba dewa tepi ka kapareumpeunnan kitu iwati dewa nu hiji we anu waspada dewa mana kan hiji tah tarak halau tama dewala yang dewala dewa nyong dewa nyong nyong ngorongonyol nya lamun dibandingkeun jeung dewa gek mah jauh kumaha lamun jeung kemangkol kabogohna urang gempol dewa ngolo-ngolo sia gempol mana Cijerah kamana angkatna kabelah kidul kasep cokot ku hidup eta teh hak milik hidup Aradea apa Kang Semar enggal atuh milih kabujang tebih teu ieu leuweung bisi kaburu jauh cu sabenerna di sawarga aya kajadian aya buta ngamuk ngaranna Naga Persona dewa Sangyang Batara teu mampu ari pipatieunna eta buta anu maksud deuk ngalamar widadari ku ayana dipertahankeun ku dewa Timul amuk-amukan pipatieunna teh Iwati kumurang kalih anu yuswana 3 tahun setengah dan kudu mikeun heula jasa kudu bisa teu heula tari ari-ari anu pasti anu keur diusahakeun ku hidup ta eta pakarang keur neuteuk tari ari-ari sangeusna pakarang kabawa hayu urang bareng mulang ka nagara yang deklak-deklakan eta murang kalih dek dibon ka sawarga ayeuna-ayeuna keur mah Naga Persona anu keur amuk asor di sawarga loka nyuhunkeun aya dina penang cayungan sareng sinakseni salirawe Kang Kulan pot abdi dawala abdi kulan gareng siap urang udag urang rebut eta pusaka rebut ku hidup pisaksian Raden Aradea bingah sakalangkung liren dina hanapeun tang kakai bari ngagalar gilir pusaka kontak entang aduh mah sama guru di mana we milik mah gentosna pusaka hampir percis anu tadi anu dina waktosna Satya Sanatapa anu dialungkeun ku salira pusaka Pasopati jiga kieu pisan ieu mah kontak keur piparobotanan kaula untung dewa kapereungpeunan maman nirangademan eueuh pagulingan rangna maman nirangademan pagulingan rangna kaget ningali
punten satria aya satria sahanyeun kaula Janaka atau Arjuna aya naon bade ngabantun eta gagaduhan pusaka konta gagaduhan naon gagaduhan hapunten dewa kapareungpeunan lepat masihkeun lepat abres adres oge abres mun abrus sekalian aprot arnyong meureun nah sia teh kana pipasian deh cik hi babeh ngameki saha ngaran anjeun kaula Aradea eta teh nu kaula naon tiap-tiap dibikeun ka kaula eta hak milik kaula nu mawi eyang duta utusan eyang resi lepat masihkeun kedahna ka kaula anjeun teh memang ditiliku kaula pakaian hampir sarupa beungeut gen teu jauh ngaran anjeun Arjuna memang tetiasa ditolak sejarah anu pasti padahal Aradea teh saderekna ku anjeun rakana ulur sakandungan saibu pada putrana Dewi Kunti Nalibrata namun dina waktosna orok beureum Raden Aradea dipicieun ku ibuna kawalungan di petian di tumpangan nog hayam lepas upama direnengkeun Raden Aradea sareng Arjuna jigap satria kemar anu pasti pantes dewa bakal kaporong tiap-tiap dipasrahkeun ka kaula eta hak milik kaula nah salah kaula salah dewa kapan dewa tewas pada permanatingan nah hak beunang kaboro teh nyoka samarantingan ulah seueur saur deuk dipasrahkeun moal Arjuna kapina lamun geus lepas mah nyawa kaula tina badan oh kitu kapina tega pati tega munur dawala saos ku abdi kebuku tangka sampo Allah wah pencok kayaknya nyaha dipikok sia ku aing nyaha naon pikok teh oh dikicek Janaka coba aci malatit Syat Arjuna kadiekeun teu bisa kadiekeun moal milik kaula milik aing kemahna Aradea sareng Arjuna pabedol-bedol pakarang konta Arjuna kengeng warangkana Raden Aradea kengeng pusaka kontana eusina dua-duanana pada kagungan emutan hak milik anu pasti kacepeng saparantosna kacepeng lalumpatan nu hiji ka kaler nu hiji ka kidul rasana Arjuna kacanak sareng eusina padahal warangkana wungkul eusina mah kebat dicanak mabur ku Raden Aradea Kakang Semar gagal ulu nah geuning warangkana wungkul yang ulu ya Arjuna eusina mah dibawa kabur ku Aradea manawi teh kabantun teh sareng eusina kasep tapi sarean bari kitu lain milik cu sugan jeung sugan bisa digunakeun keneh ieu warangkana hayu urang mulang ka amarta
yang bakal balaka pamaksudan di mana Raden Jabang tutuka geus pegat tali ari-arina ku ya pusaka. Tapi no damel simanga iringan sapersa. Hayu Kang. Oh mangga.